kuring sabaraha kanca dinten ieu hade ngadumel laporan kegiatan pikeun nyumponan pancen bade basa Sunda. Sata acan hayu urang ngawonahkeun diri heula. Tepakeun wasta abdi anu diasa kekedisen absen 4. Tepakeun wasta abdi Sarah Oktaviani absen 31. Tepakeun wasta abdi Sarah Tusyila hari ini absen 37. Tembangkeun wasta abdi Alif Asasi Salam absen 2. Nepangkeun wasta abdi Muhammad Yajir Alifka absen 19. Dinten ieu Ahad 25 Februari 2024 abdi sareng rarancangan bade ka Kabun Raya Bogor. Rek ngawawancara tukang dagang jeung hiling ngaliat yang hejo-hejo. Yeay. Jalan. Assalamualaikum sadayana. Jeung enjing sadayana. Urang aya di kereta. Kareta. Nuju ka Kabun Raya. Tapi kita transit dulu di stasiun biar nanti kita subtitle-nya Sunda. Naam. Kita diliatin dulu. Aya Yajir, aya Alif, jeung enjing Alif. So cikidot. Saya pisan. Jeung enjing sadayana. Selamat pagi wae. Yajir aya di kamar mandi. Setli. Set. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kareta. Oke. Salamnya buat Ibu Rinda. A few moments later. Ngajak sini. Sini dong. Geus nyampe di Stasiun Bogor. Silau. Silau. Semeni kece euy. Tiada bintang akan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama. Endah pisan pemandanganna ya. Endahna. Tah, pemandangan Bogor. Naik kereta ke stasiun Bogor. Biar nyampe di Bogor. Nggak tahu nggak kelihatan makanya. Udah enggak apa-apa. Biar nyampe di Bogor, guys. Oke guys, ayeuna urang aya di stasiun Bogor. Alun-alun. Tapi tepatnya di alun-alun Bogor. Ya. Sekarang ayeuna urang rek ka Ka Kebun Kebun Raya. Raya. Kebun Raya. Yeay. So cekidot. Keadaan di alun-alun Bogor. A few inches later. Pakai angkot. One eternity later. Assalamualaikum Bapak. Orang rek wawancara Bapak. Bapak tiasa. Kakek. Saha namina Bapak Kang Rayap. Di Iraha, Bapak icalan di dieu tos 5 bulan. Di mana wae Bapak icalan baslok. Icalanna di pasar sareng di pengadilan. Naon Bapak dagang baslok? Kapungkur abdi icalan karena elektronik. Upami tos rada sepi, abdi icalan karena baslok. Kunaon icalan baslok? Karena baslok di dieu seueur pangaosna, karaosna. Ngeunah
terus anu meserna seueur, hargina oge mirah. Hatur nuhun Bapak. Mantan sambil wae, jalan air mah ke pos kapungkur, dan anu jalanna. Kumaha cara nyieun ieu? Yang di baslok, Ya. gampil eta mah, yang ka pasar wae angkat. Ada mah dina tarigu, sago, ayamna, tinggal ngagiling kana panggilinganna, terus kayak dicetak di bumi, paling langkung ge sajam 2 jam, terus jadi kena baslok. Nuhun Abaraha pangaos baslok nu diicam. Hari hiji mah ngan 1000-an, upami paling seueur oge sampai 200 siki. Ngan eta jalan sadinten-dintenna. Lamun Sabtu Minggu nepi ka 500 siki. Pak, naon ka mampu nu kudu dipiboga pikeun icalan? Ari icalan mah same wae anu mah hayang mampu mah da hayang nama hayang masyar bumi hayang nama tapi da gitulah bumi lah icalan aya mah nu aya wae lah beas sagala rupana yang penting mah kapeser wae. Oke, selanjutnya naon harapan Bapak kapayuna salaku tukang dagang? Nah, hayang nama icalan diseurkeun hayang gaduh cabang deui tos we eta. Naon Bapak? Oh, you got that daydream. Look in your eyes, and I got that fantastic things you like. And when we go crashing down, we come back every time. We never go out of style. We never go out of style. Arek cai. Beli cai. Cai tiris. Dingin. Cai minum. Ini apa? Dah. Minum. Beli cai minum. Gak nyambung banget. Di Cileunyi. Meni Cibungsu. Oh iya. Dekat Aul Sarayana meni haredang di ieu teh. Itu sinematik yang itu sih. Ayo nyebrang ini. Mau tani. Ayo guys. Ayo nggak mau. Lumayan ganjol. Oh iya. Bisa Sunda ya? Coba. Apa tuh? Badai ke kebun raya. Ayeuna bade ka Kabun Raya. Jalan kaki. Tenyaho. Nah, kok nggak tahu? Iya, tenyaho. Letih pisan lesu lesu. Lemah, letih, lesu, lapiu. Dokter. Ayo gua. Ayeuna urang rek meuli es kepal Milo. Gocengan. Sadayana hargana 5.000. Icip ya. Icip deh. Urang icip deh. Tiris. Tiris ya, tiris. 1, 2, 3. Tiris. Resep tuh. Ayo. Tebetah. Harganya 5.000 berapa ya? 10.000 kan semua jadi gitu. 5.000 apa? Asup Kabun Raya Bogor. Basket jarang. Sam banget. Geus nyampe. Beli tiket heula. Asup Urang jeung babaturan meuli tiket asup ke Kabun Raya. Kabun Raya. Harga seorangannya 25. 2 ya?
dua. Iya, 25. Tilu 3. 25. Oh, you got that daydream. Look in your eye, and I got that red plastic thing that you like. And when we go down, we come back every time. We never go out. orang Karbabaturan teh lagi nyari tempat buat apa? Rehat, rehat. Bade tiduran di Gelar tikar. gelar tikar. Kakinya apa ya? Meni capek meni. Bentar dulu ya. Tahu. Udah lah. Guys, nyari tempat duduk apa lagi? Tak reseh. Oh, you got that daydream. Look in your eye, and I got that red plastic thing that you like. And when we go down, we come back every time. We never go out of style. We never go out of style. Ini tajik sekolah. Kita udah sampai guys. Tuh. Mau gelar tikar buat duduk. Aduh, maaf ya Bu Rida. Maaf ya Bu Rida, aku nggak bisa bahasa Sunda. Tuh. Duain. Kita urang jeung babaturan. Guys, Gelar tikar. betul. Tada. Meni gede tuh apa sih gitu? Alip jeung Yajir teh tuh. Yajir guys lagi videoin itu tuh bagus banget guys. Orang teh kena omel sama petugas karena gelar tikar di dia harap istana padahal mah teu boleh ulah tong ulah gitu jangan gitu seharusnya mah. Jadi orang jeung babaturan mau cari tempat heula. Bisa nggak sih? Merenungi semua yang terjadi. Alif Kak 2. Alif. Tada. Bingung kumaha carana tidur. Tadi ada yang family Atuh pegel. Zahra pegel. Sadayana pegel. Kita ada kehausan. Urang jeung baturan ada kehausan. urang jeung sapara kanca bade asup ke sana taman. Le mineral aqua Alif apa? Ayo banyak dong. Aduh, lemah, letih, lesu, lapiu. Lapar. I get so. Ayeuna urang jeung babaturan aya di pemakaman. Nah, baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Untuk teh apa? Untuk teh apa? Untuk sama aja. Nah, Abdi Walanda Bager, Walanda kesayangan Bu Rida. Murid-murid kesayangan Bu Rida. Ayo, ran. Urang aya di taman Zahra rek duduk jeung Alif jeung Yajir.
tiker deui ya. Oh iya, gelar tiker rek sare. Oh iya. Rek sare. Rek sare apa? Mau Istirahat. tidur. Sare. Nah, mana boleh gak di sini? Mending kita cari tempatnya tuh yang kumpetan biar gak ditegur. Ih, itu mana? Sini Be, iya. Iya, Ih. Abdi jeung babaturan rek sare di dieu. Yuk. Ih, ka dieu teh serem pisan. Emang boleh. Emang boleh. Tidur be yuk sini. Urang jeung babaturan rek gelar tiker ka dieu. Semoga boleh. Amin. Nyadar gak sih ada kucing di sini? Nyadar. Ayo. Alip atuh Alip ih. Ka dieu Alip tadi ka dieu. rek gelar tiker heula. Jangan terlalu bawa ke pohon banget. Demi apa ini nggak ada apa? Jangan blocking. Selalu pakai air dingin. Enggak bisa. Tapi lama. Rek, Bukan bisa. rek Semalam apa? Rek dahar heula ya. Heula dahar apa? Dahar tuh makan tuang dahar sama aja. Oh, tuang apa? Tuang dahar sama aja. Oh, you got that daydream. Look in your eye, and I got that fancy classic thing that you like. And when we go down, we come back every time. We never go out of style. We never go out. Kadayana urang geus jeung babaturan dahar atas dahar. Urang jeung babaturan rek ka Muter deui. muter deui kebun raya. Nih sampahna bager, budak bager kita mah. Ih, loba. Aduh. Loba pisan, enggak loba banget sih. Nih kita orang jeung sadayana jeung babaturan Ih, ngeselin sepatu aing siapa yang mau make sepatu heula. Terus Alif Ih, sampai sini. Alif rek ngalipet karpet. Ini sampah. Alif semangat ya. Tutorial melipat apa bahasa Sunda? Buat ini bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia. Tah, karpet tote bag Abdi hancur, bolong. Gegara Sabab kusabab kecelakaan. Anjing tadi. Iya, anjing. Tadi anjing. Nah, naon? Abdi mah strong. Tada! Alip geus nglipat karpet. Asupin ka tote bag, asup ka tote bag. Nah, buka. Jadi gini ya? Ih, meni terapi ih riweuh. Tadi berapa itu tadi? Tejago lipet karpet si Alip. Abdi teh lesu pisan. Oh leles lesu lihai longai. Abdi pinggangnya sakit nyeri. Apa sih kaki tuh? Suku. Suku. Oh iya, suku. Videoin gue deh. Nah, Suku Abdi teh melentung. nyeri. Oh nyeri. Abdi nyeri suku, nyeri beteng, nyeri pinggang Abdi teh kegores tadi enjing. Nah, tapi tenan naon Abdi mah strong. Ulah cerik Abdi, ulah cerik Abdi tepatut tebager. Udah Alip, meni loba pisan. Oh lila, meni lila. Nah, SMA Negeri 1 Cibinong. Mayat. Sini. Parah sih. Meni lila sekedap. Bye. Ayeuna Abdi jeung babaturan
bade ka muter-muter kebun raya. Abdi teh tukuna nyeri tapi tenang naon. Kata si Zahra, Sherly, lesu euy. Lesu, Yajir lesu. Alif lesu. Lesu loba semua ya. Oh, sadayana lesu. Nah, aya pohon, aya ucing meong. Ayo sih. Babaturan sadayana abdi jeung babaturan ayeuna rek ka kemana? Muter-muter Oh iya, kebun raya. kebun raya. Tah. Tutuwuhannya loba pisan. Tutuwuhanna loba pisan. Tutuwuhannya loba pisan. Macam-macam di ayeuna Salju dadaunya. Iya teh macam leuweung hejo. Iya leuweung hejo. Aya sakadang pecang jeung begu sombong anjay. Astagfirullah. Nah, abdi jeung babaturan tenyaho ya di mana? Di mana ya? Lagi ajan ulah Berisik, ulah gandeng. ulah gandeng. Gandeng masak gak? Gandeng euy, kasar tau? Gandeng. Kayaknya tau sih. Tah, si kalem 2. Abdi teh nyaho ya di mana? Itu di mana ya? Di leuweung. Leuweung apa hutan? Leuweung hutan. Ya kan? Gandeng euy. Tah, imah abdi. Ih, serunya. Laboratorium. Si Zahra apa sih? Si Zahra teh kayak kompas. Itu zoologi. Oh, zoologi. Meni seru mah skuter teh tah tuh. Tah. Punya duit. Uang, Sedih banget. Backlight. Nah, ulah punya duit. Punya. Sayang gitu. Ya sayang masih SMA. Udah kerja abdi sawer. Abdi sawer uangna buat pakir miskin, buat zakat. Abdi teh lihai. Nah, si Zahra paling semangat. Zahra semangat. Mana? Kampion. Oh iya, Cina Rapunzel. Apa sih? Ulah gandeng Boleh ke situ. Itu apa? Makam. Lihat makam. Oh, lihat makam saudara saudara Abdi. Ada kakek Abdi di dia teh Jenderal Anwar Jailani. Di dia teh aya makam. Meni siang. Ih, kece banget tuh. Aya imah. Mau isinya tutuwuhan Iya. kabeh. Jahe. Warnana bodas kayak bidadari. Mau ke jembatan merah. Jauh. Tak apa-apa biar langsing. Abdi teh pegel. Tapi kapan lagi? Abdi mah nggak pernah jalan-jalan jeung ortu ke sini. Abdi ke sini teh jeung sekolah. Di sekolah ge kudu ngikutin tata tertib. Cakep pisan. Kayak muka aing. Jatuh. Nih. Di dia teh indah. Kayak muka aing. Kenapa salah situ? Iya mendaki. Wah, kita akan melewati ini guys.
Sini ah. Mana ya, Jir? Oh, sini ah. Ya, Jir hilang. Ya, Jir kemana? Meter. Tuh, aya Cina-Cinaan. Tuh. Kita Mau? duduk heula ya. Nungguan si Ajir. Ya, Jir teh hilang. Ih, Itu ya Ajir teh. ya Allah, Mana baru sih? udah hilang. Mana ya Ajir? Mana ya Ajir? Tuh. Ya, Jir. Ih, Tuh, ini teh Ajir tuh. ya, Jir tah. Ya Ajir tah. Apa cepetan apa? Cepetan. Dia jatuh ya Jir. Ya Jir teh menyendiri wae. Oh, you got that daydream. Look at you. Sakitu wae laporan kegiatan di kelompok 3. Manfaat tina kegiatan urang kiwari nyaeta bisa manggihan informasi anu disayogikeun ngaliwatan wawancara sarta bisa mika nyaho ngeunaan tujuan anu aya di Kebun Raya Bogor. Sareng oge tiasa ngarengsekeun pancen wawancara sareng laporan kegiatan basa Sunda anu disayogikeun. Hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun.